Hayu besti tuh ieu teh nya basa poe kamari, poe Minggu. Ieu teh keur konvoy caritananya besti tah. Nurutan ieu si bocil cenah aya konvoy mama cenah hayu cuang ningali pemain Persib cenah. Tuh. Nih rame ieu teh besti di dieu teh tingali tuh. Ieu teh kaning can liwat pemain nama jam sabaraha ieu teh nya jam 8-an di dieu teh nya duka sakirana 9:30 getang di dieu. Tuh can liwat keneh wae ieu teh pemainna tuh tingali panas sabandingan tuh. Wae cenah mama panas oge cenah hayang ningali pemainna cenah tuh. Hayu hayap tungguan di dieu. Tuh ieu teh titik nama lain di dieu nya besti tah ieu mah jalur liwatna tuh. Jalur liwatna teh ka dieu tuh ngaliwatan ieu naon teh terowongan jalan kareta ieu teh nu di Cikapundung tuh. Tuh depan BNI. Ieu teh di luhureun jalan kareta teh besti polisi hungkul ngajajar ngajagaan ieu teh tuh. Polisina di ditu di dieu ni pinuh. Polisi hungkul. Meh aman ieu teh nya ieu teh macet. Maju teu bisa, mundur teu bisa ieu teh nya besti tuh. Tah tingali ieu teh aya mobil cenah cek bocil teh mama itu teh naon cenah nu luhureun mobil. Ah duka naon teu katingali eta mah. Tuh ieu teh rombongan ti Ciamis cenah besti aya saurna mah tuh cenah bobotoh ti Ciamis. Tuh berarti kan ti mana-mana nya besti tuh. Sa Jawa Barat ieu mah keur berpesta nuju gaduh hajat ieu mah tingali. Kota Bandung hajat ageng tuh bobotoh. Henteu ti Bandung wae teu di Jawa Barat bae sa Indonesia meureun nya besti ngiring bingah tingali juara. Atuh juara 3 kali berturut-turut atuh besti bintang 5 teh atuh hat-trick ieu mah atuh. Persib Maung Bandung. Tuh besti ieu teh can datang keneh wae cenah si pemainna teh cenah kapegat ku kumpulan massa. Ieu teh di dieu hungkul ogenan geus pinuh besti tuh beh ditu mah nya di Asia Afrika. Di titik finishna komo eta mah leuwih pinuh besti tuh. Di ditu mah cenah nya liwat ogenan hese. Eudeuh ieu naon teh ka ditu mundur hese cenah. Engke teh di ditu nya besti ngangkat tropina teh di JPO Asia Afrika. Ngangkat tropi. Tah ieu teh naon cenah besti tuh nu ngebul aya warna koneng aya warna biru tuh haseup kitu naon teu ngarti geus kolot mana ka naon eta teh ngaranna. Ieu mah da saukur miluan konvoy hungkul tuh ngaramekeun meh tambah rame tuh.